Kisancang jeung Ani Kanti silih teuteub. Rada karageteun oge siga nama sabab datang-datang Macici langsung balaka boga karep pindah ti dusun Banjarwulung hayang jadi warga dusun Panembong. Kisancang terus kedalisan. Oh, jadi Macici teh hayang tumetep di lembur. Nyari keur kula mah bae teh teuing Macici. Sakur anu boga karep hayang jadi warga ieu lembur, tang tuwe moal dilarang. Ke ari marek jadi warga di dieu teh aya ulah warga nu sejenah henteu mah. Samohon sakumaha nu tos kadugikeun tadi pangarsa. Mate pangawak sorangan ieu teh. Mung nyeta atuh da kieu geuningan nasib dari kadar awak teh pangarsa. Jantan bingung ieu teh. Hayang ngalih jantan warga di dieu. Tapi samohon mate di Banjarwulung ge nyering nyeruruk di nu sanes kitu pangarsa. Samohon teu gaduh rorompok mate da pila kadar paraji atuh mate. Bade gaduh tiasa bade gaduh rorompok kumaha kitu pangarsa. Nyeta eta anu jantan bingung teh pangarsa. Kisancang ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Ani Kanti bet jadi terus karunyangeun ka Macici awe kolot anu nunggelis teu boga anak kadang jeung kulawarga. Ani Kanti harita terus nyarita kalau jadi bapakna. Ari sangam abdi mah atos bae tampi Macici teh jantan warga urang ama. Atuh kanggo tumetep matos bae di dieu. Etang-etang ngarencangan abdi ama. Bet hawatos abdi mah ningalina oge. Kumaha upami kitu ama? Kisancang ngabalikeun paneutepna ka Ani Kanti jeung Macici. Caritan anu jadi anak memang aya benerna oge ceuk pikirna. Ani Kanti bisa aya batur ngobrol. Lian ti eta Kisancang oge sarua kaeunteupan ku rasa karunya kana kayaan Macici. Kisancang akhirna mah harita nangtukeun sikapna. Ama satuju karena caritan hidup Ani. Macici kieu be atuh ayeuna mah. Ma geus henteu kudu bingung ku tempat cicing mah. Di dieu we milu jeung kula. Ngabaturan Ani Kanti anak kula mah. Mudah-mudahan Macici betah aya di lembur. Tah jadi kitu kaputusan ti diri kula mah Macici. Hatur nuhun pangarsa. Hanta kinten bingah sareng bagjana ieu teh pangarsa. Saira pangarsa sareng saira nyimas parantos kersa nampi emak. Paripaos. Abot nyuhun, abot nanggung, abot narimakeunana ieu teh pangarsa. Karena panampian ti salira duaan. Atuh emak tangtos bakal betah aya di dieu mah. Sakaya deui emak nganuhunkeun ku kaweningna panggalih ti saira pangarsa duaan gitu pangarsa. Kitu di antarana kaayaan anu lumangsung dina waktu harita. Kisancang jeung Ani Kanti memang moal nyahoeun mun Macici boga rarancang dina pikiranana luyu hasil babadamian jeung gempar tea. Bet asa mobok bangih gorowong aya cukang komo keur meuntas. Sabab Macici diampihan ku Kisancang. Ku cara kitu tang tuwe keur Macici mah malah bisa pagiling gisik unggal poe jeung Ani Kanti. Wanoja anu dipikahayang ku gempar tea. Diharapkeun bisa jadi batur hirupna gempar.
tunda lalampahan caturkeun harita di tempat sejen Kibuyut ireng jeung si keling kitu deui sugali katut nyinuning keur ngariung opatan karek beres dalahar. Si keling anu harita keur cumarita. Ayeuna geus anggeus sia nyatuna ieu bah. Terus tadi maneh ngomong bah, cenah rek ditahini ka aing dibaturan ku si Gali. Maksud maneh teh ini balitungan. Balitungan jeung si Rawing gitu bah atau kumaha teh aya teh. Tadi apan maneh can anggeus ngomongna bah. Dewek can wayah deuleu nitah ilaing males kana ka si Rawing keling. Maksud dewek mah rek nitah ilaing ka leuweung sinamoro mencek deuleu. Dewek geus lila ye henteu dahar daging mencek jeung hayam leuweung euy. Loba ke joge ari eueuh baturna mah. Rek keunah kumaha nyatuna. Bener henteu? Jadi maksud maneh mah nitah moro mencek jeung newak hayam leuweung nya, Abah. Tapi aing pan can ngalaman asup ka jero leuweung euy. Kumaha di maneh geus kungsi ka jero leuweung Gali encan ha? Si keling ngaret ka Sugali, anu diret gancang ngajawab. Nya geus kungsi atuh keling. Apan waktu keling orok keneh disusukeun ka maung teh, manggali milu ngabaturan Kibuyut ireng. Nya ngabaturan si Abah ka leuweung. Jadi manggali geus moal make kuduling lungmun ka leuweung teh kitu eta keling. Ha, syukur we ari maneh geus apal jalanna mah, Gali. Da aing mah kakarek poe ieu ka jero leuweung mah. Manuning, bisi maneh rek milu atuh jalan-jalan ka jero leuweung. Sok Manuning. Nyinuning imut bari neuteup ka si keling terus nyarita. Sok we keling jeung manggali rek init mah. Ngajak jalan-jalan ke emak mah lain ngasru ka jero leuweung atuh keling, tapi ulin jalan-jalan ke Pilemburan. Keun we mamah di dieu jeung si Abah keling. Nya geus we ari moal milu mah Nuning. Maneh jeung si Abah duaan di dieu nya. Wah. Maneh latihan di jurus blaem-blaem mun kitu mah bahnya. Munah we maneh mah eueuh anu ngaganggu. Si Abah jeung Nuning teh hantem blaem-blaem. Beungeus montong ngabacot wae keling. Geura mantok ayeuna mah jeung si Gali euy. Kudu hasil sia keling. Tangke mun di jero leuweung ilaing panggih jeung si raja leuweung, heueuh maung. Tah ilaing montong sieun keling. Komo teu kalumpat kabur mah. Kenaon atuh aing jadi bocah sakti kudu sieun ku maung mah bah. Maneh masuk ngabacot ka mana karep wae. Terus mun aing panggih jeung maung kudu dikumahakeun eta maung teh ku aing teh. Nah aing ku nyebutkeun papi. Mun ilaing bener wani ngalawanan eta maung keling. Cobaan ku ilaing tulukeun eta maung ku kapaksa. Mun kapaksa gitu eta ge. Nyaperenan we sakalian. Bangkena bawa ka dieu. Ku dewek rek diarah kulitna euy. Urang jeun baju keur ilaing keling. Kumaha wani ilaing ngalawanan maung keling. Maneh montong nanyakeun kitu, pancek aing oge kenaon jadi bocah sakti ari teu bisa modalan maung mah sabah. Terus Manuning bener maneh moal milu ye teh. Bisi rek milu hayu urang ieu ayeuna atuh Nuning. Moal keling sok we ini jeung si Manggali. Sing hasil moro monsek nang arah urang bisa dahar daging. Syukur mun bisa bari mawa hayam leuweung sakalian mah.
geus lila meureunnan si Abah teu manggihan anu genya-genya eta kaling. Si Abah mah beuki pisan euy kanu genya-genya teh. Mane mah geus kolot teh loba pisan pamolah jeung kahayang sabah. Mun dek ge aing nu budak keneh nu loba kahayang mah. Montang ngahulang wae sagali hayu urang mantog euy. Nya, hayu atuh keling. Kita tadi ge geus hayang init manggali mah. Tapi jang keling bet kalakah ngobrol wae. Hayu atuh. Montong seuri siang ewas ya. Nitu nyari seuri teh. Nya atuh seuri saeutik wae mah teu nanaon atuh keling. Da manggali ge hayang we atuh seuri mah. Make jong ngomong aing ngobrol wae atuh teh. Teu meunang kitu aing ngobrol jeung si Abah. Jeung si Manuning. Montong ka mana karep sia. Nya capek teh sia gali bisi kampiling sajengkar ku aing sia. Dikampiling sakali sa berubah jadi jublag sa ku aing sak. Hayu mantog ai. Geus kitu mah si keling jeung Sugali terus arindit. Ki buyut ireng jeung Nyi Nuning ngajajabkeun anu indit ku paneteupna. Ki buyut ireng ngareretkan Nyi Nuning bari seuri terus nyarita. Kumaha ka Bandungan ku ilaing Nuning? Ka Bandungan kumaha? Maksud Abah teh Abah? Kayaan si keling. Eta budak teh lain wae moronto dereh gede euy. Tapi manehna leber wawaneh Nuning. Eueuh kasieun. Satiap diparentah ku dewek sanajan ngabayakeun pikeun dirina, tapi si keling tara nolak euy. Nu matak dewek boga kayakinan si keling bakal mampu ngawaris sakabeh ilmu dewek Nuning. Jantan engke muntos jucung ngawasa ilmu ti Abah mah si keling bakal dibade pancen pikeun balas ka Sirawing Abah. Jaho eta mah. Nu pangheulana kudu dilakukeun ku si keling. Malah ku si keling mah bakal ditumpurkeun kabeh kulawarga jeung balan atawa usung asangna oge. Anu matak ilaing kade Nuning ulah rek kumawani hianat ka dewek. Rahasia riwayatna si keling ulah nepikeun ka betus kanu sejen. Sababun ilaing nepikeun ka hianat ka dewek. Maneh geus nyaho kana akibat anu bakal tumiba. Ari Abah bet masih kene cacan percaya ka abdi geuningan. Kenaon abdi kedah hianat atuh Abah? Bet sasa oge mal aya nu wanian hianat ka Abah mah. Daripada apal kana akibat anu bakal tumiba Abah. Abdi bakal pageuh nyepeng eta rahasia atuh Abah. Abah tong cang saya. Syukur atuh lamun kitu mah. Memang kitu kuduna Nuning. Anu matak geus moal lila deui malas ka jadi ka Sirawing teh bakal jadi kanyataan Nuning. Sirawing jeung anak pamajikanana ajal binasa tumpur ludes ku si keling anak sorangan atawa anakna sorangan. Eta anu jadi sugema jeung bagja keur diri aing teh Nuning. Sanajan dina hatena mah Nyi Nuning teu panuju, tapi tang tuwe moal wani negerakeun kaayaan hati anu sabenerna. Puguh geus ngarti Nyi Nuning oge ki buyut ireng bakal langsung ka hudang amarahna mun nepikeun ka wani nyarita dirina henteu panuju ku tindakanana ki buyut ireng. Sedengkeun si keling jeung Sugali harita anu keur lumampah. Akhirna mah harita tepi ka tempat anu dituju. Sanggeusna aya di jero leuweung harita si keling terus nyarita ka Sugali. Ayeuna mah urang masing-masing gali. Aing rek neangan moro mencek euy. Terus maneh neangan hayam leuweung. Engke panggih deui di dieu nya, apalkeun ku maneh ieu tempatna. Ulah nepikeun ka linglung sia. Sangeuk ari aing kudu neangan mah sia. Nya apal atuh keling, pira ku manggali make jeung kudu linglung sagarupa mah. Nya sok we urang masing-masing atuh ayeuna mah.
manggali rek neangan hayam leuweung atuh keling omat kudu bebenangan ieu menceknanya. Mane mah kawas ka budak aing teh. Aing teh budak keneh nya duh poho. Heueuh aing teh nya, heueuh ki hige can lempeng aing teh. Ya pokona mah aing mah pasti bakal bebenangan atuh gali. Maneh kudu bebenangan sia gali. Kudu aing kudu bebenangan, mah ge kudu bebenangan. Ngalah si Abah sugumaeun euy. Mun teu menang hiji-hiji pisan mah sia dibabuk sia ku aing. Maksud lamun dia teu bebenangan, ari aing bebenangan di maneh kenaon mantau galeuweung. Aing teu bebenangan mah cek aing urang sugumaeun si Abah. Lamun si Abah henteu sugumaeun gara-gara maneh sakali teu bebenangan, aing nu salahkeun sok. Cek aing lamun si lain gali henteu bebenangan, babuk sia ku aing. Tenang atuh keling. Buat pira aku make kudu teu bebenangan mah atuh. Manggali geus aya pangalaman kangaranna newak hayam leuweung mah atuh. Montong kalakah ngomong buktikeun sia gali. Mun teu bebenangan kenyong sorangan dibabuk sia ku aing. Eureun ge jelema teh sia. Aing ini teh mora mancak gali. Corelat kurobas. Si keling hari tengah corelat ngakorobas ke tempat anu bala, geus henteu sieun-sieuneun aya orai sigeuna teh. Sugale ge harita terus ini trek neangan hayam leuweung. Si keling memang lain budak biasa. Kaseuketan panca indrana memang geus kalatih. Si keling kungsi sakali diajakan ku kibuyut ireng moro mencek. Kareku sakali oge keur si keling mah bisa langsung apa di lebah mana tempat nusok aya mencekna sarta kumaha cara ngalumpuhkeunana. Kaseuketan panglenge jeung paruna si keling memang geus kalatih. Harita bisa ngadenge gerakan teu jauh ti tempatna aya sato anu keur diteangan. Si keling lain kasukuna jadi lalaunan meh henteu nimulkeun sora. Bener we dugaan si keling. Henteu nyalahan. Manehna ningali aya mencek anu keur nyatuan jukut. Si keling nyokot batu leutik sagede kacang tanah. Saterusna eta batu leutik teh disinter ku si keling. Dua batu leutik ting belesur silih susul ngarah kana dua suku hareup mencek. Siut, belesur, bertak, keleprak. Mencek teh harita ngaguik bari terus ngedaprak geus henteu bisaeun lumpat sabab dua sukuna anu hareup parotong ku batu anu disintrek ku si keling teh. Sanajan masih keneh budak tapi si keling memang geus ngarti. Maena henteu wani ngagunakeun sapasang leungeunna pikeun nyerek mencek. Sabab mun dampa leungeunna antel kana badan mencek geus bisa dipastikeun bakal karacunan. Ngandung harti daging mencek teh geus moal bisa didahar sabab ngandung racun teh. Si keling kaluar ti tempat panyumputanana ningali kalebah mencek sakedeung. Corelat. Si keling ngajorelat tinggalkeun eta tempat. Si keling datang deui ka lebah tempat nu tadi, ngadaguan sakedeung teh datang sugali bari mawa hayam leuweung. Barang datang oge sugali langsung harita nyarita. Manggali nganu keur menang hiji hayam leuweung teh ya keling. Tapi lumayan lah gede oge ye hayam teh. Balat maneh mah gali. Manya ukur menang hiji sia, Maseubeun sia si Abah ngahakana oge kudu loba sia kudu leuwih ti hiji sia gali. Ongko geus apa sia mah? Nyada di tangan ge ngan ukur manggi hiji keling. Rek terus neangan deui we bisi lila teuing deui. Ari keling kumaha aya mencek teh? Kari tinggal ngagubug we ku maneh sagali ku aing geus dilumpuhkeun. Ngadaprak mencekna geus teu bisa lumpat.
cokorna anu hareup duanana geus pengko ditengor ku batu leutik ku aing. Ku aing teu bisa digubuk ka dieu. Mane ge nyaho mun kokon aing antel kana kijang, engke dagingna moal bisa dihakan da karacunan. Nu mata ku digubuk ku maneh sagali. Nya teu nanaon atuh. Teu dibawa ku manggali di mana mensekna keling. Hayu tuturkeun aing gali. Geus kitu mah Sugali terus nuturkeun si keling muru ka tempat si keling anu harita ngalumpuhkeun mencek teh. Tapi ka tempat nu dituju bener we mencek teh ngadeprek geus teu bisa lumpat. Sok gubuk ku maneh gali tah mencek teh. Heueuh pan digubuk ku aing mah engke dagingna mah bisa dihakan. Maneh ge ngarti lin? Ngarti atuh keling. Nyakeun we ku mang di bawah naga eta ieu mencek teh eta keling dipunak dina tak-tak ngan kudu ditalian heula ieu ku akar oyot-oyot sukuna. Heeh, kumaha maneh we tah mah geus jebrok ieu tuh gali. Nu penting kagubuk euy ku manehnya. Geus kitu mah ku Sugali dua suku hareup jeung tukangna mencek teh ditalian ku akar oyot-oyot. Saterusna dibawa di pundak dina tak-takna. Sedengkeun leungeun katuhu mawa hayam leuweung. Geus kitu mah duana terus arini tinggalkeun eta patempatan. Keur jongjon laleumpang ngadadak duanana jadi ngarandeg lengkahna. Waktu ngadenge sorak gaurna maung. Ti lebah ririmbunan anu bala harita ngakurobas kaluar si raja leuweung. Maung anu nembongan teh ngagaur nembongkeun huntuna anu rangeteng. Gaurna sora maung ngajadikeun Sugali kasima nepikeun ka ngompolan maneh bakat ku sieun. Duh, keling, awas eta maung teh lapar keling. Aduh, ieu cenah baseuh ieu aduh. Aduh, ngompol geuning. Keling, hayu urang lumpat keling. Bahaya maung lapar ya mah keling. Maneh mah leutik buris ya gali. Manya sieun ku sato. Aing mah moal sieun ku maung sagali. Kenaon aing jadi bocah sakti make jeung sieun ku maung sagarupa. Si keling lain sieuneun tapi kalakah leumpang nyampeurkeun. Gaur mau ngagaur deui. Si keling kalakah seserian. Maung diajakan ngobrol kawas ka jelema we. Naon maneh teh lapar make jeung ngahadang ka aing sagarupa sia. Montong guar gaur siah aing mah moal kasima jeung sieun ku maneh. Jeung nadi maneh teh lapar hayang barang hakanya. Gaur mau ngagaur deui nemongkeun huntu jeung si hungna anu rangeteng. Dua sukuna anu hareup kakaut kana taneuh. Sugali mah mundur bari jeung ngayak-yak meh kabur pangacian. Sabab geus surti kangarana sikep maung geus saperti kitu mah bisa dipastikeun bakal ngarekeb mangsana. Jadi maneh teh rek ngahakan aing montong nembong-nembong huntu jeung si hung anu ranggeteng siah ka aing mah. Si keling mah moal sieuneun sia. Rege ge bongkena boga siung syah Oh jadi maneh teh keukeuh hayang ngahakan aing Dasar maung belagug maneh mah sia. Geus nyaho aing teh bocah sakti. Kalakah rek dihakan. Tapi bising siapa nacar mah ketang sok we aing hakan maung koplok sia. Maung blaem sia. Gaur. Si raja leuweung jadi asa ditantang meureunnan. Kajadian saterusna Sugali ngalenyap hatena ningali maung anu lapar teh harita ngakacleung rek ngarekeb ka si keling.
Sanajan jago silat kangaranan adu hareupan jeung mau matang tuwe bakal kasih mah kakareku sora gaurna oge. Komo ieu bari jeung ngagajeng luncat rek ngarekeb anu jadi mangsana. Tapi si Keling memang bocah sakti. Kacepetan gerakan leuwih cepet tibatan gerakan maung. Corelat, cilung. Si Keling ngacurelat luncat badan ngalayang mapag maung anu ngalayang rek ngerekeb. Sugali meh teu percaya kana panenjona. Sabab samemeh maung bisa ngerekeb si Keling harita neungeul hulu maung kuleungeun katuhuna. Corelat cilung. Gaur sabau kias. Gaur maung teh ngagaur bari ngacaul ka tukang. Pangaruh tina tenggelan si Keling anu ngahantem kana huluna eta maung. Koleang. Gedebut. Maung ngagedebut lir upama kanatan corelat. Karajat. Karajat. Terus cicing pikeun salilana. Sabab huluna pencar ku tenggelan si Keling. Ningali kayan anu mangsung seperti kitu puguh we Sugali molohok bengong mata simeuteun. Sanajan bener maehna teges nyaho si Keling teh bocah sakti, tapi ari ukurku sageprakan maung geus ngusek paeh jadi molohok bengong. Si Keling pancuh dina tangtunganana. Merhatikeun maung anu geus ngabugi gag paeh. Sok hudang sia. Siga nu huuh we guar gaur Sok samun geus modar bisa hudang deui teh sia teh maung. Dasar maung koplok blagug. Dan seterusnya sia. Ari maneh kunaon kalakang ngompol kitu sia gali, ha? Sieun maneh teh, ha? Geus modar tah maungna oge deuleu ku sia gali. Ngan moal bisa dibawanya euy nya kulit jeung dagingna oge. Geus beunang ku racun euy. Sok tah kaameu ku maneh kulit jeung dagingna bau hangitnya. Sugali lempang nyampeurkeun bari jeung ungas ingus. Memang kaameu ku manehna oge bau kulit jeung daging maung anu hangit siga anu kabeulem. Eta kahayan pangaruh tina kakuatan racun tina tenggelan si Keling anu ngandung hawa panas teu beda ti seuneu teh. Sugali merhatikeun bangke maung bari terus nyarita. Waduh. Manggali meh teu percaya kana ieu kajadian Keling. Maung sagede kitu ngan sakali neungeul huluna langsung bencar terus paeh. Aduh. Jang Keling bener-bener bocah sakti. Jang Keling hebat. Hebat Keling. Nyaho atuh aing mah hebat pala aing teh bocah sakti sagali. Meungeus samontong hebat-hebatan wae sia. Urang mantog ayeuna mah. Rek nahaon lila-lila aya di dieu ge. Si Abah bisi geus lapareun hayang nyatu jeung daging mencek. Rek balik moal maneh teh sagali milu jeung aing. Nya balik atuh Keling. Ngan eta we si Abah teh teuina mah apan kulit maung teh teuina mah rek diarah. Maneh mah bener-bener belegug sagali. Pancek aing oge kulit jeung dagingna geus tutung terus ngandung racun deh sia. Nya bisa rek digubuk masok we maneh. Gubuk kayaknya gali. Ya geus we urang balik ena mah Keling. Bayeuna oge rek naon lila-lila aya di dieu. Jeung nadepan geus bebeunangan urang teh. Heeh kitu gali. Si Abah geus hayang nyatu anu naon teh si Abah teh hayang nyatu nu genyal-genyal. Rek dibeuleum siga namah tah si Abah teh. Nah, ai maneh beuki kana mencek. Nya sanu teu beuki. Oh, tapi sia ulah ngakang teh mah ieu mah si Abah sia. Daging mencek teh ieu mah. Aing mah boga bapa teh beuki pisan euy kanu dugang daging teh. Daging atah ge. Beukieun si Abah mah nya.
Nah beki daging atah kumaha kitu keling. Aing kung si mangihan si Manuning digegel beheungna. Tayna ku aing rek ditoktak ka si Abah teh. Tapi si Manunya kalakah nangkep. Nyanggeus we ku aing jadi antepkeun. Atuh eta mah lain gegerek di dahar dagingna keling. Si Manuning asup angin eta mah ku si Abah teh sina kaluar anginna tina beheung. Engke keling gede ge bakal ngasaan ngegel beheung awewe gerak keling. Mane mah ari geus ngomong teh sok ka mana-manis ya. Bajung sungar cengir. Geuleuh aing mah. Ngadeulihna oge manggas. Urang balik kana mah geuleuh. Geus kitu mah harita si keling jeung Sugali terus arini tinggalkeun leuweung da puguh geus bebeneungan. Geus rek kaluar pisan ti jero leuweung. Ti lebah tempat anu bala harita aya anu ngorosak. Leor teh orai ngaleor muru kalebah sukuna sekeling anu lumpang ti heula. Kacok biti si keling harita dipacok ku eta orai. Sugali kageteun sabab maehna mah geus apal eta orai teh kawilang matih peurahna. Si keling ngaraneg eureun lengkahna. Dipacok orai teh lain kaget atawa nyerieun tapi kalakah seuri. Dasar orai belegug bitis aing kalakah dipacok gali euy. Hayangeun kojor eta orai koplok teh. Sok pacok sia orai. Tah pacok tah bitis aing nu hiji deui koplok sok pacok sia. Orai anu geus macok si keling teh terus ngaleor. Tapi can ge jauh eta orai teh ngaleorna. Geus terus peperengkelan teu beda ti cacing anu kapanasan. Saterusna orai anu macok teh jadi jegang semu garing geus henteu usik deui. Nya cek aing ge modal sia wani macok ka aing mah orai da sabelegug sia mah koplok. Nyaho aing si bocah sakti orai belegug. Aya wae gangguan teh gali euy. Si keling neruskeun di leumpangna. Sugali anu turkeun ti tukang harita merhatikeun ka si keling bari ngomong sorangan dina jero hatena. Dan si keling benar-benar luar biasa ya budak teh. Ari sugantengan ukur ngomong wungkul ki buyut ireng teh. Majarkeun sakujur badan si keling anu racun. Tapi tetela bener-bener nyata. Kasaksian ku aing. Orai anu macok teh kalaka terus jengker. Sedengkeun si keling mah teu kerel-kerel. Teu ngarasaeun naon-naon sigana teh. Hartina racun anu aya dina sakujur badanna leuwih kuat tibatan peurah orai anu mati. Benar. Si keling memang bocah sakti. Bakal kajadian ieu mah naon dicaritakeun ku kibiut ireng teh. Si keling jelas bakal ngagenjolongkeun dunya kajawaraan. Memang pantes mun disebut bocah sakti teh. Kitu galecokna hate Sugali dina waktu harita. Naon anu keur dipikirkeun ku Sugali dina akhir barining supagi memang bakal jadi kanyataan. Si keling bakal jadi bahan caritaan pikeun para jago jeung jawara anu keur makalangan di dunya kajawaraan. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu atuh samantawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios geber